Apa oge sabenerna kasih lain amak lain keheul ku masalah motor sabenerna mah Sumuhun apa? tapi ku kalakuan si lain nu teu make otak. Atuh apaan tong make jeung molotot keur nyariosna karunya si Ujang Cicing mah be apaleun sabab budak teh teh geus gede teh kudu ngarumah tangga, geus ke rumah tangga boga anak, geus boga anak boga incu keun bae sangkan omongan apa teh jadi wasiat keur manehna keur anak incuna ayeuna teh. Sumuhun apa? Dayang mah rumaos abdi nu lepat apa? Eta kabiasaan nyebutkeun rumaos apa ieu mah abdi nu lepat. Cek nu jadi bapa harita barjang melong seket ka diri urang Joy euy. Apa rek nanya ka si laing jang euy. Si laing dipangmeulikeun motor ku apa? Sangkan si laing boga kagiatan. Jawab sia. Laras apa? Abdi nampi pisang kana kanya sareng kadeuh apa sareng emak. Geus meuli motor si laing teh jadi naon cenah? Abdi janten tukang ojek. Sakali deui jawab. Abdi janten tukang ojek. Lamun tukang ojek nu dijualna teh naon tah? Jasa apa? Jasa naon? Jasa angkutan apa? Nu dipake ngangkutna teh mediana nu dipake angkutanna teh naon? Motor apa? Lamun si laing ayeuna tukang ojek motorna digadekeun. Si laing kudu mayar ka tukang gade. Si laing di mana mayarna? Tong ngauleung sia. Madep ka apa beungeutna si laing? Rumaos abdi nu lepat apa? Eta. Nu lepat deui ai si laing. Muhun apa? kan bae Ujang tong dipikiran teuing. Mak cicing mah lain dibela wae kumaha teh atuh. Jawab heula ku si laing. Si laing tukang ojek motorna digadekeun. Si laing tukang naon? Kan bae Ujang urang meuli deui motor mah. Nah nya. Tukang naon si laing? Tukang nganggur pangeun apa? Tong dibentakan wae tuh apa karunya si Ujang. Cicing mak ieu kewajiban apa pikeun mamatahan anak be apa cupar. Laras pisan mah da abdi ge nampi mudah-mudahan di janten ilmu kanggo abdi. Beh moal lepat si lain ngejawabna. Tiap ditanya mun apa abdi nu lepat ditambah wadrem ka kebon telat. Nah Ujang telat kacai heula lain langsung hapunten apa abdi nu lepat. Kebiasaan si lain mah tiba heula teh hapunten apa abdi nu lepat. Muhun apa abdi bade ngarobih ti ayeuna kapayun mah. Gitu. Cek bapak urang Joy euy. Tegas nakar dina penting eta. Karek kapikir ku urang Joy. Bener pisan Joy. Lamun ayeuna urang tukang ojek, tayohna motorna digadekeun, ai urang nya tukang naon? Karek kapikir tak ku urang Joy. Tapi ku kalakuan si laing nu teu make otak. Kabur si laing ti imah. Lain kabur meureun apa si Ujang teh hayang neangan kasab. Hayang dibayar ku manehna mun apa tetep salah paham wae geura sok. Cicing mah ieu budak teh abe dewasa supaya henteu labuh dina lomang nu sarua. Laras apa? Tukang ojek ngagadekeun motor
Da motor digadekeun, dijedogeun meureun motor tah di tukang gade. Si laing ngajedog di mah. Teu mikir si laing di mana keur nebus motor. Terus oge apa? Lepat deui. Henteu apa? Abdi bade ngarobi ti ayeuna ka payun mah. Tah kitu. Ujang siapa teh meureun lain ngewa lain geuleuh ka hidup teh cunya ah. Muhun mak nampi. Nu jadi inung toleh sapapanjang sok ngabela diri kuring. Tah, ayeuna resikona. Cek nu jadi bapa neruskeun deui caritaan Joy ka urang. Bari ngangsrod diukna ka hareup seetik, bari jeung melong seukeut ka diri urang, tuluy urang tungkul ngeluh sabab sieun urang ningali mata nu jadi bapa nu sakitu galakna. Si laing kudu ngukur ka kujur euy. Ngan catet ku si laing. Hirup nu boga hutang mah moal tenang. Urang peuting poek caang gegebegan. Dahar jeung pindang sieun, dahar jeung daging sieun, sieun naon? Sieun anu nagih. Harti tuh ku si laing. Hartos, Karasa tuh ku si laing. karaos pak. Kumaha rasana si laing boga hutang eta ngagadekeun motor. Nya duikeun ka abdi, Mang Bangkolentah duikeun ka abdi ninggalkeun bumi teh. Hayong nutupan eta. Dai maksud sareng tujuan mah abdi teh apa salaresna mah alim ngadoreksakeun alim nyesakeun apa jeung emak. Sayakosna abdi bakat niku deudeuh sareng kunyah ka apa sareng kamu. Ditampa Ujang nu mata apa teh ulah tepikeun ka nyesek-nyesekeun kitu ka si Ujang apa. Mah papa takeur anak geus kawajiban bapak ka anak kudu mamatahan. Mun salah kudu dibenerkeun. Harus apa abdi nampi. Tapi apaan si Ujang teh maksud jeung tujuanna nama lain goreng apa? Nyaho apa oge. Entos emang da abdi imah nu lepat mah. Tuh yang geus lepat deui si eta mah. Mun apa sayakosna abdi nu lepat ieu mah. Nah bodoh. Apa di ngajikeun si lain ku apa? Di sakolahkeun si lain ku apa? Da lain mayar ku suluh si lain sakola teh ku duit sia. Menang tak-tak, menang mundak, menang hesek, menang capek, menang ngaraga kesan, terka bujur-bujur sakesang nage melansia, kudu sakola be pinter, tapi nasi lain kelaka bodoh. Cik atuh apa istighfar pak? Entos mah wioskeun wae. Iya budak apa teh geus ngaku abdi teh apa lepat. Lamun anu nyebutkeun geus salah entos tong diperkarakeun deui atuh apa? Nu jadi inung setengah amek kalau jadi bapak buru-buru dirontok kurang leungeunna teh. Entos mah wioskeun wae.